di mana mang jika lu capek Akang buku tos nganter budak tetangga buku sok ini Akang ya ini ya aduh terus di mana ya Akang aja mang ngabuburit. oh Terus nganter di mana? eta di daerah Cisepet Nganter usaha ka Cisepet. buku budak tetangga Saha? eta si Dodi budakna Ocid Kunaon? labuh buahanan Labuhna naon? labuh dina motor kapan boboncengan tiluan Astagfirullah. Dodi Heeh. si Abid Heeh. terus Heru Oh, Heru anak nasi olot. tah eta Teuing. Potong anu potong. aduh aya kacida Naon eta teh mang? ieu leungeunna Kang heuh dasar barudak SD meureun teu apal lingeran kapan mawa motorna Coba bonceng tiluan. tiluan dibonceng Ain eta atuh ku kolotna dikalah dibikeun motor mang. puguh eta mantak mamang tadi kamu kogenan ka kolotna ka si Ocin lah lieur Naon alasana dibikeun cenah motor ka barudak eta? oh cenah tuh da budak cenah hayang jajan cenah deukeut cenah kadinya tak kahareup da sing deukeut oge aya picelakaeun mah atuh Heeh, ya mang. malahan mah kamari kan geus digembor-gemborkeun ku Saha? Bapak Bupati Bapak Herdiat sangkan barudak teh ulah kamana-mana jeung budak di bawah umur teu meunang bawa motor Cek Pak Bupati teh. padahal mah teh Tapi eta Pak Herdiat mere himbauan sugan ka sakola-sakola henteu. aduh hari Akang himbauan surat pemberitahuan dikirim ku Pak Herdiat teh sangkan di sakola teh kabaca Tuh komora rempet tiluan can cukup umurnya mah. ai Cila pokna teh tahun teh. ai pokna teh cenah di reptil Naon reptil dirempet rempet tiluan eta teh reptil. reptil Si anjir. Tiga cak-cak atuh meureunnya. Inu aku ayeuna mah kalau teh sing taragas mangnya ulah mentang-mentang barudak di sana motor gampang pisan mikeun motor ka barudaknya bisa dicelakaeun heueuh. bener Mamang karek jol ieu teh. karek jo capek bieu terus disisepet Terus balik ayeuna budakna Dodi eta ka imahna. Dodi mah acan Heeh. dan kieuna potong Dodi mah rada lila lah Dodi Ya, mah kan aya si Heru eta jeung si Abid kumaha? si Heru mah teu naon ngan buncunur ieu na wungkul si Heru si Abid ieu na tah Kumamang ge bantuan eta himbauan ti Pak Bupati atau ke masyarakat khususna mah nu di lembur we heula lah. Bejaan barudak leutik teh ulah sok gampang dibere motor sanajan cenah budakna rewel nya ada geus cilaka mapan geuning kieu nya mangnya. eta pisan Kurang rek ngalongok atuh ka eta ka budakna mang encu heeh si Abid. si Abid Heeh, jeung budakna Oci deui si Dodi Heeh kok kuring ayeuna bade rek ngalongok atuh nya. Tegerkeun. Tamai di heula. tegerkeun jeung bejaan bapana nya Heeh. kalau Naon gitulah mikeun motor ka barudak gitu nya. heeh Cilakaeun. dicilakaeun hati-hatinya Kang nya Mamang geus sing sehatnya. amin Ade kitu mamang anak teh na traktor bisi. moal atuh Ayo, Mang. Waalaikumsalam. Ka para wargi sadayana kade teu kenging hilap di pelemuran, di pakotaan, di kampung, kade teu kenging hilap. Tingali murang kalihna sing tatan-tatan pilih dicilakaeun tah ayeuna geus kajadian. Kade eta himbauan ti Bapak Bupati Ciamis kade taati.